Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara. Para mitra sadaya. Pamite lepat harita teh para wargi sadaya Ki Sabda Geni haritanya anu nepungan ke Kanden Sukmawati. Ai Ki Sabda Geni teh ti nagri Siluman, ternyata utusan ti Prabu Cakrasena cenah para wargi ti nagri Buana Lila kitu nya. Numutkeun ujari ieu careos duka bade naon ieu margi ngangkir ka ieu Kanden Sukmawati diangkir cenah supaya tiasa sumping ka nagri Siluman. Mangga urang teraskeun. Ki Sabda Geni nu ngarupakeun tantungan manusia biasa harita gancang ngajawab. Kabeneran geus heubeul teu aya di ditu. Buka nuju ka mana centring kelima. Teu terang kami mah. Eta apan biasa nama idak liher we di dieu. Sok nyarengan den make naroskeun sagala tos lami teu aya ka dieu anjeunna teh ne. Nu mata geus 2 poe eueuh ka dieu. Keun we ari eueuh mah da isuk page-toge kana tangtu baris tepung nepungan ka kami. Ngan eta kumaha atunya di dieu teh eueuh sasaha mun kuring kudu nepungan karajaan anjeun mah. Melang ninggalkeun di dieu bingung kuring teh. Ari teu nyaosan pangangkirna bilih Kangjeng Raja Benu deui. Sieun mung mantuan deui ka diri kuring, ari miang pan ieu di dieu wis sasaha. Antukna Den Sukmawati mandeg mayong. Antara indit nyaosan kapalai Kangjeng Raja Siluman Prabu Cakrasena nu cicing di pamatuhanana da melang eueuh nu bisa diandalkeun. Ieu eta mah kumaha nen we. Ngan munyata nen hoyong tetep jaya, tetep sakti, tetep ngora. Jeung mun sagarupa kapala hoyong di tengah kanan diayunkeun ku Kangjeng Raja, taya jalan lianti nen kedah ka ditu. Eta bade lami bade sakedap kumangke we di ditu nen. Tema Sabda Geni. Nyari geus kieu mah eueuh piliheun saja yang lintang ti kuring kudu ka ditu ngan aya syaratna ti kuring teh. Wayahna ani ka di dieu ulah ka mana-mana satungtung kami ka ditu mah. Kumaha sanggup tawah henteu? Tungtungna Den Sukmawati manggih akan ulanti. Ngayakeun bargening para mitra sadaya. Aduh ngayakeun bargening tuker-tuker cenah meunang cenah kuring anu tapi syaratna kudu anu cenah kitu para wargi sadaya. Ngatu salajengna para mitra sadaya harita lengki Sabda Geni ngahulang. Mikir-mikir kudu kumaha pihadeunana. Tapi satungtung mah can cuduk kana hiji kacidakan. Tungtung nama gancang ngajawab nya lah teu naon kitu ge. Ciga gancangan geura miangkeun di dieu mah aya kami. Tapi omat lain ngasadar cicing anika di dieu nya Sabda. Anika kudu ngajaga keamanan di dieu mun aya kajadian naon-naon anika kudu tanggung jawab. Kumaha karti? Karti nen ngan ari kitu mah kudu ngajaga naon ari kami ne. Tuh nya pura-pura nu bodoh geuning anika mah Sabda. Kawas lolong bonconong pan anika teh Siluman. Tapi teu naon ku kuring di bejaan di dieu teh anika kudu ngajaga opat urang wanoja nu keur dikerem. Engke mun geus tepi kana waktuna eta wanoja nu opatan ku kuring baris disebakeun ka raja anjeun. Pikeun namahan kasakten nu kapimilih ku diri kuring. Kumaha karti atawa henteu omongan kuring? Nya lah kartikeun dijaga ku kami. Aya naon tanggung jawab kami pokona mah. Bangun anu bungah keur diri Ki Sabda Geni dipasrahan tugas pikeun ngajaga. Syukur lamun kitu mah ka kamina ge tenang. Nanti katu bejakeun aya naon sanyana batara-tara ti sasari Kangjeng Raja make manggil di kami. Piraku anjeun teh nyaho Sabda? Den Sukmawati tumanya bari nganghaja ngadeuketan ka Ki Sabda dibarengan ku ngalenean sagala. Kawas ngalenean hiji ucing kadunungan. Ki Sabda ngarasa bungah dilenean ku Sukmawati. Komo ieu karasa salira Den Sukmawati kaambe meuni melenghir seungit angin-anginan. Tapi sanajan kitu manehna teu bisa kaolo moal rek nerangkeun panitah Kangjeng Raja. Hanya kal kami teu bisa nerangkeun Den, geus lah. Mending mangga we geura tepungan ka ditu. Da cara-carana pasti apa? Mustahil mun andika teu nyaho Sabda. Tapi teu naon ayeuna kami rek ini. Den Sukmawati kaluar ti kamarna kebat kapipir ngajugjug ka palebah guha sir naraga. Ari nyititi jeung Nya Inah sanggeus ditinggalkeun ku Den Sukmawati. Nu tadi ngalayad ka manehanana teh terus sarare. Kahiji ngabogaan maksud anu mandiri hayang narumti ka Yanjang Darta.
Kaduana memang tacan tunduh. Atuh henteu hayang sare-sore-sore nu tetela mamaranehna harita. Terus babadamian. Luyu jeung permaksudan manehna nu salila ieu jadi rarancang. Nya kitu sakur omongan Den Sukmawati. Nu pinuh ku kabobohongna, nu mung nerangkeunna bogaeun keris titisan iblis. Jeung sakur omongan uliana lolobana mah ukur rekaan wungkul ngadatangkeun ka keuheuh jeung kaceceubna Nyi Titi jeung Nyi Inah alias Santi kadirina Den Sukmawati. Teteh lah teh ngaku manehna teh kana sakabeh kalakuanana Nyai, ceuk Nyi Titi ka Nyi Santi. Di mana teuing atuh teteh aya bangsat ngaku. Komo ieu jelema pantar si Sukmawati jelema nu anut ka bangsa siluman? Temal Inah alias Santi bari huntuna kekerek ti kekereket bakat tingku ngarasa keuheuh jeung ambek kana sakur omongan Den Sukmawati tadi. Sigana ayeuna mah manehna geus asup ka nggona, geus waktuna pikeun urang maluruh Kang Darta. Yuk urang kaluar mengpeungkeur ti iseun. Hayu teteh. Ngan kade ulah ributnya jeung mun ngomong ulah tarik teuing. Lantaran bisa anu ngadengieun atuh mun papangi jeung Nyi Nunung jeung Nyi Eti ulah buka Rusia. Samemeh bener-bener dikanyahokeun maranehna bisa dipercaya ku urang. Nah kitu teteh. Lantaran sanu nyaho Nyi Nunung jeung Nyi Eti geus kapangaruhan teu bener ku Nen Sukmawati. Nen Sukmawati apanan jalma luhur ilmu tur jelema licik. Nya memang bisa kitu wae teteh ngalantaran tadi beurang ya pan urang anyar datang katempo Nyi Nunung jeung Nyi Eti keur narangtung gigireun Sukmawati. Katempona siga nu akurnya. Mata urang kudu hati-hati. Tapi bisa wae kaya Nyi Nunung jeung Nyi Eti sakadar akon-akon bungkul, api-api bungkul sanu nyaho, manehna kawas urang, ngabogaan maksud anu mandiri, terus pura-pura bager, pura-pura nurut kana karep jeung kahayang Den Sukmawati. Ya muga-muga we sarua jeung urang teteh. Sakedikna apaan aya urang batur paku kumaha? Atuh aya batur mun nya jeung Nunung jeung Nyi Eti kaos urang mah kaayaanana. Keur jongjon ngobrol paduduaan. Bari jeung pating kuciwes ngahaja lalaunan da ngomongkeun soal nu dianggap Rusia. Berai panto muka atuh Titi jeung Nyi Inah ngagepeg. Duanana kontan narangtung bari paneteupna mencerong palabah panto. Breh kumanehna katempo palabah lawang panto. Anu pantona geus muka aya saurang laki-laki nangtung. Tetela ngora keneh jeung Kasep ngan eta teh sorot panona matak seram. Untung kaubaran ku bibir nu ngaranyu imut jeung eta pikaresepeun pangawakan jangkung sembada. Nyi Inah jeung Nyi Titi taki-taki iatna carincing pageuh kancing. Bisi aya kajadian nu teu dipiharep ku manehna najan kumaha. Cicing di pamatuhan Den Sukmawati sarua jeung cicing di kanang singa. Salawasna kudu iatna ngajaga kemungkinan nu teu dipiharep. Duanana mencerong teu ngiceup-ngiceup najan pangawak awewe. Kiwari boh Nyi Titi pon kitu Nyi Inah alias Santi. Teu ieu epes meer loba kasieun jeung kakeueung. Malah sabalikna manehna ayeuna jadi gede wawanen. Jadi ludeungan hal eta lantaran kuatna ngabogaan pamaksudan pikeun ngabasmi kabatilan, nanjeurkeun bebeneran. Oge kulobana pangalaman nu geus kasorang sasat geus wareg nyorang kapeulih jeung kana langsaan. Saha andika teh? Nyi Titi tumanya ngahaja nemongkeun sikep semunangtang. Wilujeng wengi nu gareulis. Ngatu acan karulem ieu teh, tema lalaki anggur sarangah serenge. Kalayan kalah nanyakeun atawa nyebutkeun tacan sarare dibarengan kurut ret antara Nyi Titi jeung Nyi Inah. Mata kuring nyaring keneh ge hartina mah kuring mah tacan sare. Jawab pananya kuring saha andika? Wah, teu kedah galak-galak, teu kedah cocorwokan. Keun ke kumang diwaler patarosan neneng. Mung tiasa henteu mang ngiring kalebet. Namunnya ari kedah nangtung we kieu mah kesemang teh. Bisa wae asa ulah rek nyeun ributan, asa ulah nyayakeun kaonaran di dieu. Nah katinggal namang tukang ngacaukeun tukang nyeun kaributan. Panteu lain jabati eta ari teu acan aya bukti nama. Asa kurang sae neneng nyangka awon ka mang. Ceuk eta lalaki terus nutupkeun di panto. Geus kitu nyampeurkeun ka Neng Titi jeung Nyi Inah. Gek miheulaan diuk atuh Nyi Titi jeung Nyi Inah ge. Guk gek dariuk najan kitu kawaspadaan nama tetep nyampak. Ngahaja sayaga bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Sakedapan mah eta jalma teh jempe bae teu ngomong naon-naon. Ari lain suraseuri mah saranga serenge
siga nugu masep naker malah make jeung lungak-linggak sagala siganu kawas anu loncer beheung demi nyititi jeung nyiinah tibang timur lengwek ka eta jalma bari dina hate nama pinuh ku tanda tanya naha saha eta jalma rek naon asup ka kamarna anehna kunaon bet bisa asup jabati kitu naha nyahoeun atawa henteu Sukmawati ku ayan eta jalma asup ka kamar manehna eta sakabeh ngabulan uteukna ngadatangkeun rasa kapanasaran nu estu pajurawatna keur karasana. Kisilah saha andi kanu sanyana jawab atuh. Hehehe. Ngaran mang mah ketelah mang sabda cekape sabda. Kumaha sugema? Barang ieu mang geus nyebut ngaran. Sae ngaran mang mah Pondok tapi wih sugan mah. Pondok ge ieu mah montok. Matak nari kana ati matak sugema pangrasa pokona mah eta jalma teh laki sabda geni nu keur nyemah ka Den Sukmawati bari ayeuna meunang pancen kudu ngajaga kaayaan di dinya salila Den Sukmawati ngadeuheusan ka Kangjeng Prabu Cakrasena ngahaja manehna kaluar ti kamar Den Sukmawati kahiji ngarasa kesel kadua hayang nalungti kaayaan di dinya hayang nyaho saurang-saurangna pangeusih di dinya panasaran hayang nyahunginan mojang-mojang nu dikerem ku Den Sukmawati pikeun hiji mangsa baris dijieun seba atawa tumbal ka Kangjeng Raja Cakrasena pek ayeuna geus aya hareupeun nyititi jeung nyiina ngadatangkeun rasa sugema jeung resep lantaran katempo ku ti sabda oh nyititi pon kitu di nyiina tetela meuni gareulis naker matak nari kana ati nu matak manehna mineng jiga gumasep suruh ngaserenge siga nu ngarah ka taksir ku diri eta mojang nu aya hareupeunana. Nyititi para mitra jeung nyiinah sakedapan silih reret barang manehna duaan ngadenge jawaban ti eta jalma. Ti heula mah basa manehna di dinya pan eueuh ngaran nujah nu ngaran sabda teh. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Mitra kaundang nyititi para wargi sadaya jeung nyiina sakedapan masih reret barang manehna duaan ngadenge jawaban ti eta jalma ti heula basa manehna kadinya pan eueuh jalma nu ngaran sabda teh atuh tadi basa aya Den Sukmawati ka kamarna Den Sukmawati teu nyabit-nyabit perkara jalma nu ngaran sabda nah saha sanyana atuh sabda aya patalina naon jeung diri Den Sukmawati atawa jalma nu asup bari dadak-dadakan kalayan rek nyieunna kaributan tetep hate nyititi jeung nyiinah dipinuhan ku rupa-rupa pertanyaan pok nyititi tumanya dari anaker jadi ngaran Andika teh sabdanya bener neneng tapi neneng duaan teh saha kuring titi ya dikuring ngaranna Santi ngan kuring ngaharepkeun supaya Andika ulah ngayang ngajak ngobrol ka adik kuring ulah hayang tumanya atau ngajak nyarita ka adik kuring. Nah, mang make ulah ngajak ngobrol ke tuang rai nu namina Nyi Santi. Naon margina neng titi? Naon margina tuh? Lantaran adik kuring teh keur gering, manehna teu bisa ngomong, nu jentre jeung jelas cara kuring, alias keur dina kaayaan memang gering. Pego. Teu naon ari nya mah. Tete laki sabda bisa naker nyumputkeun kaayaan sanyana. Manehna ngomong teu lat jeung sura-seuri siga nu amis budi. Siga nu hayang kataksir kudua anjeung supaya dianggap bageur kudua mojang nu aya hareupeunana. Najan kitu nyititi jeung nyiinah moal gancang kagembang. Keheulaan mun kudu gampang-gampang percaya jeung mere harepan ka eta jalma. Najan kumaha apan tepung kakara ayeuna bari taca nyaho jadi naon pangna aya di dinya. Ki sabda geus lila di dieu, kitu acan mege wengi ieu. Nah caca nyaurkeun kitu Den Sukmawati perkara diri mang teu acan siga nama hilapeun penginten teu naon-naon ayeuna umang ngahaja kan ieu teh maksud hoyong silih kenalkeun sareng urang bawa nohan antawi salira neneng sareng mang pernah naon Andika ka Sukmawati pernah dunungan ku margi mang mah urang kampung manyang munjung teu gaduh pada melan aprak-aprakan miang ka mana-mana milarian pada melan
tug sacara dihaja betongkap ka dieu kaleresan ku Nen Sukmawati ditampi. Apal Andika kana kaya di dieu? Teu acan kitu kumaha? Teu kumaha kege baris apa? Jadi mimiti poe ieu Andika jadi pagawe Nen Sukmawati. Leres nu saurna teh ngagetos pada maluti payun. Gaganti kiburak maksud mang teh. Sumuhun tah kiburak kitu ari nyai duaan terus lami. Kakara tadi beurang nganti heula kuring kungsi dieu beuli dieu. Terus balik ngan ka dieu deui we ngajajabkeun di adik kuring. Sina ubar sina tatamba. Jadi kitu. Nya nuhun atuh kitu mah. Dikenal wis sareng mang. Mang, kumaha Neneng? Ki Sabda ngarasa atoh oge ku ayana. Nyi Titi nyebut mangnya kitu Nyi Titi dina pikirna asa teu kudu ngapanjangan carita. Da katempona Ki Sabda jelema bager komo sanggeus nerangkeun kaayaan nama. Mumatak ayeuna nyebutna ge mang bari nemongkeun sikep nu maremi baraya ka dirinya Ki Sabda. Hapunten nya mang upami neme abdi rada kasar. Sanes naon-naon mu ngajagi bilih jalmi jahat nepangkeun atuh abdi Titi. Nyi Titi ngasongkeun leungeun gap ku Ki Sabda di tampanan pokna. Sami-sami mang oge katelah Ki Sabda. Nyi Titi ngareret ka Nyi Inah. Najan Nyi Inah mah harita ngarasa curiga kana kayan Ki Sabda masih kena ngabogaan sangka anu lain-lain. Ngan teu wani nemrakeun ongko apan, rek ngomong ge moal bisa da pugukeun nyamur jadi nu pireut. Nyi Titi nitah ka Nyi Inah supaya ngenalkeun diri ka eta Ki Sabda. Nyai sok ngenalkeun ka Mang Sabda, sok kadinya ulah isin-isin. Tema Nyi Inah balik ngasongkeun leungeun jeung dirina ka Ki Sabda. Ki Sabda gancang ngampanan leungeun Nyi Inah. Gep sasalaman geleser karasa meni lemes ngageleser rarasaan Ki Sabda mah. Harita para mitra karasa nikmatna. Aya hiji kanikmatan nu karasa ku manehna. Aya hiji kanikmatan nu mandiri karasana nu hese pikeun dikedalkeun anak ucapan naon bae oge. Bagja mang tiasa ditepangkeun sareng Neneng nu sakieu gelisna. Nu sakieu herang main cerangna janten jenengan teh Nyi Santi. Teh mana bari ungeuk sababaraha kali nyanyakeun kana pananya Ki Sabda. Sing betah bumetah di dieu nya. Keun aya naon-naon mah kumang moal diantep. Nyi Inah ungeuk bari kalakuan teu tetela siga nu kasrang panyakit teu bisa ngomong beneran. Mang nu katelah Ki Sabda baris ngajaga ka salira duaan. Geus wengi geuning teh, mangga dikantun ku mangnya. Ki Sabda sabada ngalesotkeun leungeun tina dampal leungeun Nyi Inah. Jung nangtung pamitan rek miang tidinya. Muhun mangga mang, Nyi Titi ngamangakeun. Geus kitu maleos Ki Sabda kaluar ningalkeun duaan. Aneh bareng jeung kaluarna Ki Sabda pantoge nutup sacara dadak-dadakan. Urang tuturkeun heula lampahna Ki Sabda nu geus bisa mangaruhan Nyi Titi jeung Nyi Inah. Harita kebat lumampah ka kamar lian neangan kamar Nyi Nunung. Di kamar nomor 15 brai panto dibuka. Bari tanpa dicekal naon-naon muka sacara dadak-dadakan breh di jero kamar Nyi Nunung jeung Nyi Eti keur ngagaleubrah sare. Siga nu tibrana kara diayun ambing ku impian. Atuh geus kitu mah gancang kalaluar deui, henteu loba omong naon-naon. Lain teu hayang ngaheureuyan atawa ngahudangkeun. Ngan pamikirna asa can waktuna pikeun manehna ngaheureuyan ka pangeusi gedong Nen Sukmawati. Nu matak terus kaluar ti dinya, pantoge nutup deui. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu kebat lempang ka hareup teu asup deui ka kamarna Nen Sukmawati tapi kebat kana teras imah. Gek diuk dina kursi nu aya di dinya panon huru ngagebur dibarengan ku kakuatan gaib. Ngareretan ka aya di dinya disabudeureun eta teh tempat mata mangsa peuting ieu. Hayang nempuan susuganan aya nu matak curiga tetela eueun naon-naon. Hatena sugema lantaran kaayaan tetela aman, diuk tumanina bari lamunan mah ngacacang kana kajadian bieu. Duka kumaha basa leungeun manehna sasalaman jeung Nyi Inah nyebutkeun ngaran Santi.
asa keneh ngageleserna lemes ngadatangkeun kapanasaran keur diri Ki Sabda. Saurang siluman nyamur jadi saurang manusia jeung ngadatangkeun kapanasaran keur diri Ki Sabda. Eta ningali kaya beungeut Nyi Santi katempona meuni herang nyoy-nyoyan. Ngadatangkeun rasa bogoh dina tungtung hate Ki Sabda. Kakara umur-umuran keur bangsa siluman jahat kasebut ngaranna Ki Sabda geni. Ngabogaan kalungguhan. Anu ngabogaan kalungguhan jadi pangagung nyaeta di negeri Buana Lila bat ngabogaan rasa bogoh bari bogoh manehna ka Nyi Inah teh ngaku ngaran Santi bet cinta nu pangendahna enti heula-heula mah di mana teuing manehna ngabogaan perasaan samodel kitu. Najan di nagarana di alam siluman negeri Buana Lila loba nu gareulis nu maranis nu naksir ka manehna. Manehna teh ieu ngabogaan rasa cinta najan loba nu bogoheun. Eueuh nu ditarima, tapi ayeuna bet dadak-dadakan ngabogaan rasa cinta nu ngadadak ngagalura dina hatena. Bari manehna teh bet micinta ka Nyi Santi nu kasebutna saurang bangsa manusia, lain bangsa jin, lain bangsa siluman saperti manehna. Nu matak sajeroning diuk nyorangan dina hate Ki Sabda nyarita kieu. Waduh. Tete lamun ngagenclang herang eta pikir sepuning Santi hanya kawe manehna keur gering cenah macet Nyi Titi mah keur ngabogaan panyakit teu bisa ngomong. Nanya kitu Nyi Santi teu bisa ngomong atawa sakadar pura-pura ulah pura-pura jadi meureun nyoba kana ilmu Nen Sukmawati. Nyaan bisa we jadi bisa wae nyaan biasa bisa jadi. Da tadi ge katara apanan geuning teu bentes ngomongna ari lain wawa-wawa kitu mah kieu kaayana aing jadi betah aya di dieu ye aing jadi resep marengan Den Sukmawati ngan eta ayeuna Den Sukmawati disaur ku Kakang Ratu. Aduh sok sieun tuluy disiksa we atawa sieun tuluy disina cicing di ditu alatan Den Sukmawati nyieun kasalahan ka Cidegedena ka jadi Kangjeng Raja. Tapi Nen aya nanaon mah mun Nen mangikar rapet ku kula baris dibelaan ayeuna mah kula rek betah heula di dieu bari hehehe nyamur jadi manusia ngaku selaku badega Nen Sukmawati. Dipikir-pikir genah jadi manusia tibatan peneh jadi siluman. Jadi manusia mah aduh loba nu herang mencrang. Nu tadina sakadar ngalaksanakeun parentah ti rajana sarta dina nepunganna ka Den Sukmawati moalila. Da puguh sakadar ngalaksanakeun pancen pek ayeuna di pihapean eta tempat ku Nen Sukmawati. Atuh puguh we bari manah-manehna ge boga tetenyoan. Aya papanggih jeung nu geulis nu gumeleng pantar Nyi Inah nu ceuk manehna mah Santi. Ngadatangkeun rasa betah jeung tumaninah keur diri Sabda geni matuh di gedong Den Sukmawati. Betah aya di pasir Samoja sajabati kitu ku ayeuna dirina geus diberean rasa bogoh ka Nyi Inah. Make boga pikiran rek ngajaga kana kasalametan Nyi Inah. Cindak namun aya nu ngaganggu ngaharubiru mun aya nu nyilakakeun ka Nyi Inah alias Nyi Santi. Manehna nu baris bebela. Manehna para mitra sadaya nu baris turun tangan. Apunten barang terlewas ya. Kaset ngabeletuk. Keur ngadongeng pisan para mitra ngabeletuk aduh. Apunten para margi aduh nya we nya. Mangga urang teraskeun deui para mitra mangga sumangga urang teraskeun deui mangga. Harita para wargi sadaya dugi ka mananya. Dugi ka cindak nama para mitra mun aya ngaganggu mun aya nyelakakeun ka Nyi Inah alias Nyi Santi manehna baris bebel. Bogoh teh apa nu geus tumiba sok ngorbankeun sagala-galana para mitra. Aduh marukan teh kumaha atuh ku aya nama tuh di dinya dirina jadi resep. Kan Den Sukmawati ge manehna janji baris bebela utama nama. Mun Den Sukmawati nepi ka ngalaman panyiksa ti Kangjeng Raja Prabu Cakrasena mangka manehna nu baris ngabelaan. Ieu keur Prabu Cakrasena musuh dalam selimut nu kieu para wargi. Aduh tumila teh ngaranna ye. Kitu kayan Ki Sabda nu nyata geus kapentang asmara cinta. Bogoh nyoso cinta rosa ka Nyi Inah. Najan teu ari terus terang mah nyebutkeun langsung ka jenisna. Ngingetkeun tepung ge apan kakara Ki Sabda teh nyahoan. Yen nu ngaku Nyi Santi dina kaayaan teu bisa ngomong bari nuku manehna dipicinta nyata nama Nyi Inah. Nyi Inah saurang mojang nu minang disabit-sabit ku Kangjeng Prabu Cakrasena
nu dipikahayang ku Kangjeng Prabu Cakrasena. Apanan pangaina manehna ngadatangan Den Sukmawati kan upatulapat kali jeung Nyiina. Pantes mun Ki Sabda teu apal kahijina can pernah tepung samemehna. Kaduana manehna arang langka nyaba ka alam manusia. Atuh nu katiluna nyamurna Nyiina di estuni sampurna. Tong boroning kakara tepung dalam Den Sukmawati sorangan. Apanan teu apaleun. Tetela pohara ampuna sia cai pancawarna pamasihan Eyang Sukmarasa. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, di pihak seje Nyi Titi jeung Nyiina alias Santi. Sanggeus ditinggalkeun ku diri Ki Sabda tibang pating polohok sakeudeun. Nya sanggeus rada liat aya nu nyuara pok Nyi Titi ngomong. Poro geus tenang geus si burak teh teu sangka bet aya nu lian buktina Ki Sabda. Tapi katingalna mah bager Ki Sabda mah teteh. Jaba kasep disugan we atuh manehna jadi dijadikeun panangguhan ku urang. Tema Nyiina. Nyai nah nyai resep kitu ka manehna umawi pangabdi nyangem kitu ge resep urang ulah gampang kagemang kudu panu kasep ye ulah gampang kaolok ku kecapan manis wa teuing ngakacapna dina kanyataanna mah ngaran Ki Sabda leuwih kejem leuwih galak batan Ki Burak. Jadi aya di dieu matuh deui di padumukanana si Sukmawati salawasna urang kudu ati-ati salawasna urang kudu iatna ieu. Nyi Titi nepelingan ka Nyiina alias Nyi Santi teh kumaha tuh pamaksa dan urang wengi ieu teh nah baris dilaksanakeun. Nyiina mengkolkeun jejer obrolan perkara marulu Kang Data sumuhun katunya bet ngerasa bingung keur teh malah bingung sabab aya Ki Sabda nu ngajaga mun urang duntalan tok kaluar komo bari peuting-peuting tantu kanyahoan ku Ki Sabda bahaya keur urangna. Mun Ki Sabda teu nyieun tindakan kakasaran kumaha lamun ngajakeun ributan jeung urang. Mungkin itu malapur di urang nu keur nyamur teh baris katohyan baris kanyahoan ku Den Sukmawati nu mata keur saeudanana mending sabar heula. Urang teu perlu rurusuhan aja bisa nggeura terang ge kana nasib Kang Darta. Urang yang heula lolongkan nu kosong, urang yang heula kasempetan nu alus nyai. Nya sae kitu ge abdi bade tumut teh ka teteh. Syukurnya ngan diri nyai kudu tetep nyamongkeun kaayaan nu pikarasepeun jeung pikarunyangeun keur diri Den Sukmawati. Nyamurna nyai jadi pire kudu sing siga jiga tingkah laku kudu siga jiga ulah nyamungkeun hal-hal matak curiga keur diri Den Sukmawati nya. Nyi Titi mapatahan ka Nyiina dari anakeun. Nyiina nemalan bari tungkul mangga teteh mangga mung abdi mah kapanasaran sakaligus kasalempang kapanasaran jeung kasalempang soal naon pok bedakeun ka teteh. Heran hate Nyi Titi manehna mencerong ka Nyiina. Nyiina harita tungkul malas nutup ka Nyi Titi. Eta teteh apa Den Sukmawati teh jalma nu luhur elmuna nya. Bari jeung ditangtayungan ku bangsa siluman. Nah manehna moal uningan kana kaayaan abdi nu sanyana. Pangiwet abdi mah asa mustahil mun diri Den Sukmawati teu nyahoeun. Ngemutkeun manehna luhur elmuna. Mun manehna uningan teh bahaya keur urangna teteh. Nu mata urang kudu hati-hati jeung kudu leuwih giatna nyai. Jeung ti ayeuna ka hareup urang ulah ngabogaan rasa percaya 100% ka jelema sejen. Najan ku upamana teh mah nya diparengkeun urang tepung jeung jalma nu sakumaha bageurna. Urang sakumaha nyaahna ka urang tetep kudu rasa curiga kudu boga dina hate kudu aya pananya saperti kieu. Aya naon disatukankeun ka bageuran jeung rasa nyaah manehna ka urang. Jadi mun dina kanyataan engke di hayu urang ngalaman ka nyeri kapeurih tug upamana nepi ka dikakaya pisan ku eta jalma. Pan urang moal reuas moal kaget teuing lantaran urang geus dibakelan ku rasa curiga. Kardin teh kartos teh kartos pisan. Waktos nase